Aduh, sekarang teh. Jam berapa iya tuh? Jam berapa itu teh? Pas jam-jam genap itu teh. Jam genap. Aing kekurangan nih maka gunung yo. Aduh, udah yang buru-buru mangkat ieu ya. Baju mana deh? Aduh, buru-buru. Buru mangkat. Mak aing ka mana eueuh deh? Deka cetok arek nanyakeun ka emak. Mana ke mana? Aing daripada panas mawa we helm lah di gunung panas. Siap memangkat ya. Deka ka gunung teh maka berangan. Di imah nih ka eueun ngahudangkeun. Berang manten di jalanan mah teu panas we ran ieu mah. Nanjak deh. Deka boga buatan tiket teu nya lampeur biasa nyamper oge dek. Duh, ya Bang kok ka mana geus ninggalin. Baru udah kamaran nyakrip biasa nangis. Ayo ya kieu teh di tongkrongan. Euy, lain ge nya rudang es teh. Bakal belur ayo ke belur. Ayo dah. Kapos bawa aja. Aduh, deka sate itu capek yang minum gula Gula di dia. Aduh, barang buat rese deka. Minum gula we enak mah. Gorengan aja we di goreng singkal gula Lumayan. Bedas dia tenaga teh ya. Gorengan nanya ning di gunung. Panas ya. Aduh, deka jauh kan perjalanan teh jauh nanya. Aduh, leusuh gitu. Jauh kan perjalanan di gunung mah. Ieu ningali pertandingan. Ari sia aja. Mana atuh penting-penting ka gunung dek, ka beurangan, udang-udangkeun euy. Bisa teboga jam di mah. Boga Jam atuh, jam baraha. Nah, aduh. Jam genap. Jam genap. Astaga di imah sia balik Karak jam 8 batur mah karak balik taraweh nya. di bawaan. Bener itu wa. Ih. Boga jam teh di imah. Kongsa juga jam aing. Sia aing mah karak balik taraweh Bener itu. nyakrip. Oh, sia mah jam sakieu ke gunung rek naon atuh? Jam aing error ieu berarti nya. Sama wadureun. Aing mah teu percaya da. Ih, nya ngawadut. Nyakrip. Heeh, sia mah. Pantesan we bah engko nyampeur borona daek buru-buru cetok awa helm. Kieu cara nama daek balik deui we. Helm can lunas eta nya. Ieu beh naon mau tunuk ieu? Panas eta di gunung mah. Sia tara ngarasanan hirup susah pas aing. Eta gorengan jeung naon buka puasa? Tuh, cita di nawa jeung di gunung. Aing pernah rek meuting di gunung. Ayo dah, cita di kena nama. tempo jam deui yuk. Balik aing dek borona mah buburu ti ieu mah. Waduh, helm ku aing bawa. Tuh karak jam 8. Aing karek balik taraweh jeung si Cakrip tah. Ayo dah balik kana mah aing. Ayo dah cara nama. Burunya dek boro-boro nawa buburu mantog rek ka gunung. Pok teh jamna error. Nu gelo sia mani. Teuing kah? Dek, ngan langsung nunggu. Baik salin ya. Oh, aing ka doa. Gagal, terus aing tadi jam anjing teh. Asli masalah jalan. Yuk, helm kamanakeun kulot teh. Bener deh kata percaya ada jam teh tadi mah asa jam genep. Bener. Tuh, nya cek aing jam genep. Wah, baru dah ngawadul ka aing bawa ya. Ini aing ka meuna nih. Mana eueuh di kanan. Di dieu, Mak. Kami kurang mereka gunung. Geus nepi jalan, cek baru dapat truk jam 8 cenah. Terus di imah mah jam genep nih kana. Terus kuwi deui ka dieu. Nya mah sugan jam teh teu pae, boro buru-buru mangkat ke gunung. Buru-buru cetok ge mawa helm. Untung we di jalan bapak-bapak barudak.
terus batu balik deui cek baru udah ke tarawih baru udah kan urang tadi teh udang ES lieur Pan mage tadi kacai heula. Sugan mate Acep aya di kamar keur sare. tadi teh udang ES keluar nejo jam mah jam genep nih di dia mah mangkat ke gunung Geus we nama lah, mending ngapa ka warungkeun. di naon Pamulikeun tarasi. tarasi batu mana duitnya deh kan Kudu nya. Ya, nah mangkat aja ya ke warung assalamualaikum mak salam. tarasi lin Heeh, sakilo. Jeung nyamo.